sim kuring getek hoyong ngabeungkeun perkali kasus penipuan atau dugaan penipuan yang dilakukan oleh PT BDS Bandung Daya Sentosa teh nya kajantanan kamari teh tah. Sim kuring hoyong nyarios kieu omat wanti-wanti ka para APH nya aparat penegak hukum nya omat nya cing adil tah kawas kitunya cing apik oge cing taliti tah bilih anu kalangkung tah tanapi bilih memang lepat jalmina tah kawas kitu janten kana teh kapayuna teh panginten aya nu kasebat pengadilan sesat. Nah, ari tos sesat kitu meureunnan nya lah ka mana karep meureun sakacumplang sakacampleng tah kawas kitu. Sarang oge tugas urang sadayana kanggo maparin edukasi ka masyarakat supados henteu nya urang teh ngadamel fitnah-fitnah atanapi hoax nya stigma-stigma buruk kepada seorang yang belum tentu melakukan gitu nya janten hal ieu memang kedah diedukasikeun gitu nya. Nyangka mah meunang tapi nuduh mah ulah tah kawas kitu nya. Sakali deui sim kuring hati-hati nya cing cermat tah kitu tah bahasana teh cermat. Eta teh